Mustahabi Bima Negara kelas 10 MIPA 3 ada yang ngedongengkeun Kecang Kena Logo pentas di udag-udag ku mau teh sapedang kecang ngeuleum sarbae di sisi beunang ngararasakeun kacape ngan sasae kewenang panglakukan ke akibat dari murid-murid atur galakna anu kaharep sieunna urangna rambut kerebekan bengkak di Mago Makulah iranga bengkak lain hari geus rada reueum ujung langkung pukul 2 tah ngalempengkeun cangkeng cenah hade mabae ke barudak pamana keur fasilitasi sewot-sewot kariring ayeuna komo kecang teh heueuh ieu supranana koleksi ieu suatu teuing mani kerikil sababarahi cenah cukup nurut tapi cenah anak lalaki maka salah satuna aya jadi tadi naon bae dina ieu aing teh cenah main teuing beuteung kurudukan deui kamana nyaman kaopanna aya-ayam ngiring-ngiring kapok aya katonggol nasieun di dodoho si belang capek-capek keneh heueuh maksakeun maneh ieu bari elak deui sugan aya nu beunang dibahas poe hiji acan kelengaman ku Allah teu ngajukan sileur kana saudaraنا acan kepenas nate katidakeun ayeuna sebe sorangan bae adalah itu kebon bonteng sigana bagi aing teriteri beuteung hambihan kebon mani ngelempok ayeungan hayang ka heueuh ku bontengna teh jelemana ngaran ngajelaskeun engke dibayar mangkuburan sehingga diperang tina kagelep ngalasna kopi cah cicuk cepet cah teh salah eueuh